Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun deui kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah anu kasalafan 85 nyaeta Al-Badi. Gelar Gusti Allah anu kasalafan 85 Al-Badi'u hartosna Allah subhanahu wa ta'ala dat anu maha nyiptakeun Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun sagala sesuatu anu asalna teu acan aya diayakeun ku Gusti Allah anu maha ngayakeun Allah subhanahu wa ta'ala ngayakeun anu can pernah aya janten aya. Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun perkara-perkara anu aya di alam dunya anu asalna teu acan aya jadi aya. Terus anu ngayakeun Gusti Allah anu sama sekali teu acan aya bentuk. Misalna budak jelema barudak anu teu acan aya tos aya barudak samemehna eta disebut nyiptakeun anu asalna teu aya janten aya. Anak ucing teu acan aya tapi geus aya indung bapana. Hiji anakna diciptakeun ku Gusti Allah. Tangkal kai anu laletik asalna geus aya tangkal anu galede disebut petetan. Dijadikeun ku Gusti Allah tina buahna, tina sikina. Pare bunu ayeuna tos aya pare nu ti heula ieu teh bibit tinu ti heula. Eta disebut nyiptakeun anu teu acan aya janten aya. Jeung maha ngayakeun Allah subhanahu wa ta'ala kana naon-naon anu teu acan aya sama sekali. Tiasa diayakeun ku Gusti Allah. Contoh ya alam dunya kan asalna teu aya diayakeun ku Gusti Allah. Surga asalna teu aya diayakeun ku Gusti Allah. Itu matahari asalna teu aya diayakeun ku Gusti Allah. Ta eta mah nyiptakeun anu teu acan aya sama sekali mimitina beda jeung turunan gitu. Itu bentenana benten nyiptakeun anu teu acan aya janten aya jeung sareng nyiptakeun ngadamel Gusti Allah kanu teu acan pernah aya. Itu kuasana Gusti Allah. Janten segala sesuatu anu aya di alam dunya kabeh ciptaanana Allah subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun bumi langit sareng pangisina. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dimana rek ngadamel segala sesuatu cukup Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala cukup mengucapkan kun fayakun. Itu masa Allah kana wa malam yasa lam yakun. Janten Allah subhanahu wa ta'ala teh anu maha nyiptakeun sagala sesuatu tanpa contoh. Allah subhanahu wa ta'ala tanpa niruan palayan kudrat iradatna Gusti Allah. Segala sesuatu didamel ku nyalira
maha inovatif Gusti Allah teh, maha kreatif Gusti Allah teh, ngadamolna sagala sesuatu teh atas kehendakna we, tanpa bantuan, tanpa parentah, tanpa pemaksaan, kehendakna we kahoyongna nyarira. Kreatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadamel alam dunia terus dipapantes ku isina, aya gunung, aya waangan, aya laut yang sajaba-sajabana, ngadamel surga, ngadamel neraka, ngadamel aras, ngadamel alam malakut, alam jabarut, ngadamel Sidratul Muntaha jeung sajabi-sajabina, sakabeh alam didamel ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kreatif Gusti Allah. Sareng teu aya tandingna kana ciptaan Gusti Allah. Teu aya nu tiasa nandingan kana kasampurnaanna ciptaan Gusti Allah. Sugan aya insinyur di alam dunia mampu nyiptakeun percis sireum, percis lauk, percis tongo, jeung sajabana percis manusia, yaitu tanpa baterai, moal bisa. Teu tandingna kasampurnaanna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha indah ciptaan Gusti Allah, maha sampurna ciptaan Gusti Allah. Sagala rupana Gusti Allah nyiptakeun cai, sampurna cai. Cai di lautan, di daratan, cai hujan, sakabeh cai ciptaan Gusti Allah sampurna. Gusti Allah nyiptakeun seuneu sampurna. Gusti Allah nyiptakeun manusia sampurna. Gusti Allah nyiptakeun tatangkalan jujukutan sampurna. Gusti Allah nyiptakeun sasatuan sampurna. Maha sampurna. Nyiptakeun alam dunia ieu sampurna, nyiptakeun langit sampurna sareng kakokohanana kabeh damelan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampurna. Enten Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Gusti Allah anu ka-85 teh al-badi yang hartosna Allah Subhanahu wa Ta'ala zat anu maha nyiptakeun sagala sesuatu anu teu acan aya janten aya, sareng maha ngayakeun Gusti Allah anu teu acan aya sama sekali, mangga we eta mah kantun nauhidan, kantun berpikir. Pokona sagala sesuatu anu aya di alam dunia ieu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi langit sareng panusina ciptaanna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kanggo urang sadayana berpikir menteladani kana sifat Gusti Allah, kana sifat al-badina Gusti Allah. Penting urang sadayana berpikir kreatif, berusaha urang sadayana pemacarana hayang nyempurnakeun kaislaman urang, keimanan urang, berpikir, ngaji terus, berguru terus, nyempurnakeun kana tingkah perilaku kreatif urang, nyempurnakeun kana keutuhan rumah tangga, terus dina bab rezekina, bab hartana, sagala rupa urang sadayana penting dituntut urang sadayana kudu kreatif, kudu sagala bisa, da akal tos dipapareun ku Gusti Allah, hidayah tos dipapareun, kapinteran tos dipapareun, anggota badan mangrupakeun alat tos dipapareun ku Gusti Allah. Mun urang sadayana kantun kreatifna, berusaha terus berusaha urang sadaya. Terus urang penting menghargai keindahan alam,
tekengeng nyaci maki nyecat ngerusak di alam dunia iya orang sadayana kedah menghargai keindahan anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala anu orang sadayana penting dinikmati dialap manfaat Allah Subhanahu wa taala an-nabi anu maha maparin manfaat Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna kabeh anu aya di alam dunia tiasa dialap manfaat ku orang sadayana. Jeung urang sadayana penting bersyukur kana naon-naon anu tos dipaparinkeun ku Gusti Allah. Tumarima urang sadayana kana qadar ti Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu anu terjadi di dunia ieu anu tumiba ka urang sadayana bahagiana cilakana bungahna sedihna sagala rupa eta sadayana paparin ti Gusti Allah. Penting urang ningal kana rukun iman anu kagenep iman kana papasten teh